عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi Allah, ku takdir Allah, ku keagungan Allah, ku pangawasa Allah, urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena urang sadar urang manusia tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalelepatan bener wae lain malaikat salah wae lain setan manusia mah bener jeung salah pada mikaboga mata gera eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga batur acan para asatidah kori-koriah, mubaligo, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri, hormaten simkuring, guruwaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD Lebe, Tur LPMD, Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangajian, sabenerna ai pangajian hayang naon. Cek bibir mah hayang ilmu da cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun bener ibu harayang ilmu di dieu teh ustad loba kiai naker pasantren ge naklek matak naon ilmu mah teangan we tinu deukeut teu kudu tinu jauh. Ngan da sabenerna mah aya nu ngaran ilmu teh kade urang teu apal kana fungsi jeung tugasna ilmu. Nya naon atuh tugasna ilmu? Al ilmu nur, ilmu mah kudu bisa ngoncoran hirup. Ilmu teh cahaya ta ibu arapal kana bab tahajud tapi da ditoong tina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees. Jadi apal kana tahajudna tapi henteu migawena nyaho ilmuna leungit cahayana. Da kabeh ge ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi sakapeung pedit mah anger. Ibu ge apal kasalaki teh kudu hormat geuning naha duit leutik rada jeding. Berarti urang teh apal ilmu tapi teu apal cara migawe dina ilmu. Matak saban-saban jalma nu boga ilmu hampura mun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu ulah lalajo ceramahna tong lalajo pidatona da eta mah bibirna tapi tah lalajoan mah eusi hatena. Lautan jero bisa diteleuman hate deet manusia mah hese dikobet. Matak hakikat kahirupan teh di mana ari manusia tah dina hatena. Datang ilmu nu robah lain tiung jeung baju, tah robah teh eusi hate. Ari tiung ngaguyupuk ai kana gosip beuki. Cicing ulah kasindiran. Tiung bararadag ai kasalaki popolotot, tiung bararadag teu kaur batur nyieun kagorengan, bibir galing ngagugoreng batur, berarti si eta ditiung karek awakna can ditiung eusi hate sabenerna. Weh. Empok bapak-bapak belah ditu bari ngareret ka ibu-ibu hakan. Sabab nu ngaran ilmu teh al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Di mana letak cahaya? Qalbun salimun, dina hate nu bersih. Matak tugas ilmu teh naon tah? Ngabersihkeun eusi hate. Awak ibu teh ibarat imah, lamun di imah bala beresihan.
mun di imah belebuk empel ngarah naon hayang imah bersih ngarah betah di cicingan. Jelema caricing kabeh di alam dunia da hayang tenang hate. Lamun hayang tenang hate tanya we hate bersih teu. Lamun sapanjang hatena kotor da moal tenang hirup. Batur nyen gedong nyeri hulau. Batur meuli kongkorong ratug angen. Batur meuli sawah muntaber. Batur meuli motor ka rumah sakit atuh batur meuli mobil modar. Tenang hate ku nyimpen penyakit gitu moal. Matak lamun saban jelema hayang betah cicing di imah beresihan eta imah sangkan hirup hayang tenang beresihan eusi hate. Ilmu boga tapi ngewa ka batur, ilmu boga geuleuh keneh ka batur, ilmu boga rujit ka batur, ilmu boga sirik ka batur. Berarti ilmu moal bisa ngarobah batur, naha ngarobah dirina ge can mampuheun. Matak robah heula hate sorangan. Ayeuna ibu merenang ilmu ti dieu hegsing wabuh pedit urang isuk jadi bager, goreng urang jadi alus, teu balik urang jadi hade, teu akur jeung dulur jadi alakur, sok pasea jeung tatangga jadi tara. Tah ilmu teh kaciri dina wujudna. Ingat-ingat bisi boga dosa ka salaki, ibu ayeuna geus dibere ilmuna, tah balik ti dieu ke watangkeup ayah. Pan kete salaki bakal tumanya kunaon mamah balik ngaji jadi lebay. Oh tobat kapake tete ku salaki teh ngaji gitu teh beda jeung ngaji tapi ukur bisa robah tiung jeung baju. Lamun Senin warna bodas nganyuk bodas kabeh, salasa hejo kabeh, rebo beureum kabeh, kemis ungu kabeh. Ceuk salaki teh eureun ngaji teh jangar kana hulu haben belian baju. Matak tina ladang ilmu nu robah lain tiung jeung bajuna tah robah eusi hate sabenerna. Hate jalma nu boga ilmu ti mana sumberna ilmu? Ilmu bisa ngarobah kayaan hate sehingga kedudukan hate teh kolbun salimun, hate nu suci, hate nu bersih. Boga harta alus hate pan jadi bager, boga harta kotor hate pan sombong. Kongkorong papanjang-panjang lempang padongko-dongko gelang kuat jika robot atuh ti dieu nepi ka dieu lamun ngagupayan batur teh harta cicing di jelema nu kotor hate ya sombong. Tapi lamun harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba hartana beuki loba jelema nu katulunganna. Sarua ilmu ge ilmu cicing di jelema nu kotor hate hampura beuki luhur ilmuna beuki daek ngaledek batur jeung ngahinana. Tapi jalma nu boga ilmu tapi alus hatena beuki luhur ilmu beuki tawadu. Ngaran-ngaran tawadu boro-boro kolot budak leutik ya bakal dihargaan. Naon sababna ibu kudu ngahargaan budak leutik? Budak leutik teu apal Quran, budak leutik teu apal hadis, budak leutik tara ngaji, budak leutik tara ka masjid, budak leutik tara salat, budak leutik ya tara pangaosan, tapi lalajuan budak lamun pasea 5 menit pakaleng-kaleng. Tah coba ieu nu geus jebrog kieu tah. Quran dibaraca, hadis diaraji, pengajian mineng ka masjid lekat, salat ge osok, boro-boro mah ama ka tatangga, boro-boro teu akur jeung dulur, keheul kanu jadi salaki, punten saminggu teu diolok ku duit mah hese cager. Bisi bapa hayang apal saha makhlukna tah. Budak leutik teu apal Quran, budak leutik teu apal hadis, budak leutik tara salat, budak leutik tara ngaji, tapi naha lamun pasea 5 menit pakaleng-kaleng. Ternyata yuladu alal fitrah, aya kesucian dina hatena, matak nu mahal lain elmuna, nu mahal lain pangkatna, nu mahal lain jabatanana, nu mahal lain kedudukanana, tapi jelema mahal ditangtukeun ku eusi hate sabenerna. Kitu atuh keur magelis amis budi tah lucu teh. Goreng patut amis budi halus teh. Glowing heueuh, lipstik dipake ngan haseum pamatu. Kareke ku salaki dicabak ngajedog horea mani. Teu butuh teu geulis teh ulah dikira. Matak saban-saban manusia sing wawuh kana hate urang masih. Sumber kailmuan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cek Allah teh geura baca ayat kami ayat nu mana Gusti 2 ayatna teh hiji ayat anu tertulis Quran ngaranna 2 ayat Allah anu tercipta alam dunia disebutna.
sehingga urang teh maca Qurannya dibaca, maca alam ge dibaca, akurkeun antara Quran jeung alam, nyakrup we ngawujudna awak urang. Lekoh maca Qur'anna kudu lekoh budi jeung basana, ulah lekoh maca Qur'anna tapi lekoh ngaledek baturna, lekoh ngahina baturna, lekoh ngaragragkeun derajat baturna, lekoh Qur'an samet bibirna can lekoh eusi hate sabenerna. Bari maranehanana. Mata hakikat kahirupan teh tilu. Cek agama pan tilu manusia mah. Lamun cek urang Sunda mah tekad, ucap, lampah. Tekad ayanana hate, ucap ayanana bibir, lampah ayanana perbuatan. Dibawa kana bahasa Sangsekerta, ladang ngaji, ngajirimna diri, ngajinisna rasa, ngawujudna bentuk. Ladang ngaji teh ngajirim dina dirina, ngajinis dina rasana, ngawujud dina bentukna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih, tang ngajirim sifatna, sifat naon? Sifat welasan, asihan, edeung dedeuhan. Nempo nu lapar teu boleh hayang mere, nempo yatim hayang mikeun, nempo jompo hayang mangnyiankeun imah, tah dirinya sifat Allah napalna awakna sifat welas asihna. Bismillah dibaca tapi geuleuh, rujit, cua, ngewa, sirik, pidik, jahil kan yaya. Jadi bismillah teh kan samet di dieu can ngawujud dina akhlak sabenerna. Mata alam kahirupan dina agama mah qalbi, qauli, fi'li. Qalbi hate, qauli ucapan, fi'li pagawean. Ari ibu, pangeran ibu saha? Pan kita di akhirat bakal ditanya, man robuka, saha pangeran anjeun? Tak jawab ti ayeuna, saha pangeran anjeun? Allah. Osok ngawadul, osok sombong, osok pedit. Tah Allah nu mana nu tah eta? Ternyata orang ngomongkeun Allah teh geuning teu wawuh ka Allahna. Mana bukti lamun bener urang pangeran urang adalah Allah, kudu wawuh kana panitahna, kudu wawuh kana panyarekna, kudu wawuh kana pituduhna. Ternyata urang nyebutkeun pangeran urang adalah Allah, tapi naha pedit kalakuan si Qarun aya di urang, sombong kalakuan Firaun aya di urang, gede wadul kalakuan Abu Jahal aya di urang. Osok ngawadul sah heuh pengker ngaji kudu jujur dalam menyebut henteu ge kalah kabeuki gede wadul. Osok wadul, osok pedit, osok sombong, osok ria, meni komplit. Tuh. Lamun ditanya kusim kuring, ibu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad? Tak kuring nanya, naon buktina? Tuh ditanya bukti mah rada hese, tapi lamun nyaritakeun ibu cinta ka Nabi Muhammad pang tarik na ngajorowokna cinta. Lamun ditanya naon buktina? Ibu cinta ka karaoke? Iya tah bakal picacapekeun tah. Salaki na moal teh kapangis sia paingan dikekepan kuat jejemris. Nari ibu teh. Ibu cinta ka salaki. Lamun cinta ka salaki dititah pasti ngagugu, dicarek pasti nurut, dititah di imah pasti cicing. Itu tandana cinta kana jadi salaki. Ayeuna cinta ka Nabi Muhammad. Naon buktina? Sok we teh naon kumaha ibu we sok. Da bebas. Cinta ka Nabi Muhammad, cinta. Naon buktina? Cek ibu, ngaos sholawat. Tah pertanyaanana, nalika Nabi Muhammad nempo yatim teu weleh mere, nempo nu susah teu weleh nalang, nempo nu butuh teu weleh nulung, sholawat ku ibu dibaca. Tapi nah yatim diarantep, nu miskin diarantep, nu jompo diarantep, nu lapar diarantep, ternyata sholawat can ngawujud dina akhlak sanyana. Wow. Geus rada ka sinira. Tuh. Alus maca sholawat, alus. Sholatullah Allah Rasulillah sholatullah salam ala habibillah ala yasin.
entong nanya batur jawabnya ku ibu raoseun tuh tah raoseun maca sholawat kudu dibawa karena akhlak raosna maca sholawat kudu raos oge ucapan saenggeus maca sholawat batal jelema sholawat di alus-alus tapi jeung dulur teu akur jeung tatangga silih gorengkeun jeung baraya silih ledek jeung silih hina sholawat nu mana nu nitah nepi ka dinya wah nempo batur lintuh teh kuat ngaledek wae aduh eta awak kuat jiga drum gitu tong sok kitu hirup teh aduh ya Allah tah matak hakikat kehidupan teh tepelkeun ku ibu lamun bener urang cinta ka Nabi Muhammad wayahna yatim geura tempo miskin geura bantu nu lapar geura bela nu bingung geura tulung nyekrup we Nabi Muhammad nyaah ka yatim Nabi Muhammad nyaah ka jompo Nabi Muhammad nyaah ka nu susah urang adalah umatna pigawe perkara eta nyebut cinta ka Nabi Muhammad nyekrup antara bibir jeung hatena da teu pira atuh teu pira deuk mikanya jalma nu miskin mah teu pira naon teu pirana ibu barang tuang sabaraha kali dina sapoe 3 cing atuh kali-kali engke mah 3 kali barang dahar teh ulah waka asup kana beuteung samemeh neuneun sacomot teuneun ibu dikali 3 comot kana beaskeun artina 3 sendok 3 sendok kali saminggu artina sacangkir kali kakak 200 kakak sa RW 200 cangkir di karungan artina 2 karung lamun sabulan artina 8 karung anterkeun ka madrasah anterkeun ka masjid eta masjid sebarkeun deui ka yatim sebarkeun deui ka miskin sebarkeun deui ka jompo ka tempo Islam rahmatan lil alamin parantos nepi ka dinya deuk iraha ternyata urang mah egois kabeh hirup teh boro-boro mikiran nu gede nu leutik wae teu kapigawe bener matak alam kahirupan manusia cicing di alam dunia ulah nepi ka bibir jeung hate ngawaradu pan tadi ge geus ngawadul ibu cintai pengajian tujuanna naon hayang menang ilmu tanya hate lamun bener hayang menang ilmu ustad loba kiayina keur pesantren aya cing dina rutinan caleketek 30 nu 3 api-api ngompol mata keur ngajawabna atuh keur ngajawabna saha urang mata cek ilmu kolot hampura nu ceuk ngaran ilmu kolot sariring-riring dumadi sarengkak saperi polah utek tongo ulang taga roh pati kogodongan innallaha ma'ana hirup jelema kudu jeung Allah ieu pangajian nah jeung Allah da teu percaya nah ieu pangajian jeung Allah cantang tuh isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka loba kieu tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon atuh penasaran we hayang nempo jelema anu na TikTok ayeuna tanya nu ceramahna nana gerhana eta kitu bebongok maneh ceramahna jeung Allah ulah wara percaya ibu ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal suudon maneh teh nepi ka ti mimiti nu ngomong nepi ka nu ngadenge eueuh nu ecreug cing sakali deui lamun kuring ceramah tong dibayar kira-kira datang moal nah tareuas hate teh teuing lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teh datang fungsina ayat Quran innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah wadul nah mah jeung wadul ternyata kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit mata kuring nana gerhana ceramah lain deuk neangan duit deuk naon atuh hayang meunang karidoan Allah taala mata pang bejat-bejatna pang doraka-dorakana saha di alam dunia penceramah ieu tanu pang dorakana engke teh pan di akhirat bakal ditanya anjeun nana gerhana sumuhun Gusti naon di alam dunia ceramah nerangkeun naon nerangkeun agama ngarah naon ceramah ngarah lee hate we Gusti manusia ngahambakeun diri ka salira karena naon anjeun ceramah karena salira bener karena kami sumuhun cing ku kami dibedel hate boroso teh amplop pungku Allah lebih uninga Allah maha uninga karena utek tongo walang taga ropati gogodongan hate manusia apaleun Allah maha uninga mata kareupeun Allah moal bisa ngawadu nu sok ngawadul mah di dunya pan ibu ge geuning ngabohong aya 2 poe anu rumah tangga alhamdulillah cara ge abdi mah jujur beak ti karep karek 2 poe coba ayeuna karaos gede wadul naganya
Bibir mah bisa direkayasa. Dereg-deg diajarkeun ku agama, wayahna cenah anjeun teh kudu zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnu qulub. Hate bakal jongjon lamun hate ngait ka pangeran. Dalam keadaan apapun dek beunghar dek miskin kudu babarengan jeung Allah. Keur beunghar bareng jeung Allah jadi bager bisa syukur. Sangsara bareng jeung Allah sabar tumarima. Nu mahal lain hartana tapi nu mahal jongjon hatena teu saeutik jelema beunghar tapi runtag eusi hatena. Palebah mana nu beunghar runtag eusi hatena lalajoan ku ibu nu beunghar mah keung ku bangsat. Nah mage jeung keung ku bangsat loba paokeun di imahna matak ceuk kades teh ngarona ceuk nu beunghar sae pak kades kudu ngarona coba nu sangsara teu kodo. Cing teh naha abah make jeung mu ngarona da eueuh paokeun aya lain coet jeung mutu. Lol usum tuyul kareueung jelema ku tuyul nu beunghar utamana datang ka ustad nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi taplkeun lawang panto naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teu asup coba teangan imah nu sangsara nyieun tolak bala teu naha pantona ge hujan matak tuyul teh blus-blos we nu beunghar barang dahar opat sehat 5 sempurna kagenep kudu cuci mulut apel beureum apel hejo sakali ngahuap ratusan ribu saha eta nu beunghar. Coba nu miskin opat sehat 5 seubeuh genep teu rabi. Nu beunghar areureun ngarokok naha sieun paru-paru da sieun pondok umur cing teh naha bah eureun ngarokok sieun pondok umur ti iraha malaikat bebes kana Ji Samsu. Nu miskin ududna wah waduh we. Nah penyakit diciptakeun ku rokok lain, penyakit diciptakeun ku dahareun lain. Teu samata-mata Allah nyiptakeun kadaharan lamun lain keur penyakit, da lain keur penyakit. Sabenerna penyakit lahirna ti mana? Tina hate anu goreng. Dengekeun ieu. Nu goreng hate darenge euy. Penyakit datangna lain tina dahareun. Lamun penyakit datang tina dahareun, toong nu miskin. Idul Fitri geus kaliwat. Tapi nah eta pepetek aya keneh bari saminggu diusapan di dahar jagjag gua matak sagala ge kudu dihakan bener bah kolot baheula nah wawuh jeung hotdog teu wawuh jeung spaghetti henteu wawuhna kolot baheula mah kitu we jonge jotang babadotan pucuk sintrong leunca takokak digares we kajeun keur dahar rabeng doma jag awakna. Jadi nu mahal adalah lain hartana, nu mahal mah katenangan eusi hatena. Matak barokah datang, al barokatu huwa ziyadatul khair. Nu disebut barokah teh nyieun alus hasilna alus. Lamun jelema boga harta hayang barokah, miskin bantuan, nu yatim tulungan, nu sangsara belaan, imah jompo pangomeankeun. Harta barokah tah nu dipake nulungan batur. Karuhun nu aya di ieu tempat ngahibahkeun tanahna, ngadirikeun masjidna, jeg bangunanana, sumping muridna, ngagajih guruna, da teu kabayang ayeuna atuh keuraos di alam akhiratna. Naha harta puraga denda anu aya geus dikorbankeun ka akhirat, tah tinggal ieu tah. Maknya karuhun urang nepi ka bebelaan sarupa kitu. Urang teh kudu boga ka era hirup teh. Ari tiung denai ka bedag 150 ai gamis binih orang kapeser 7,5 anu rumbe-rumbe gini. Ari selop harga 2,5 1,5 na awak ibu. Nah ari DKM awong-awongan bapak-bapak ibu-ibu ulang ngayakeun rajaban celeketek 5.000 pan eta teh teu gablek ka era teh. Matak ilmu teh sing bisa mawa era. Sing bisa mawa ka era. Nana gerhana ibu da lain bager lain ngan era we. Bongan ku batur disebut ustad. Dalamun eueuh nu nyebut majigana abul gabrut atuh. Da urang ge hayang beger mamawa awewe wayah kieu hayang dan nafsuan urang oge. Atuh naha teu kapanggih, lain teu kapanggih sabenerna kuring bager teh lain karena hayang bageurna tapi era ku panyebut baturna. Era disebut ustad. Matak mung sieun ngotoran awak. Matak ustad mah kitu kajian capek diajak dipoto teh belenyah-belenyeh we aing. Matak bege leumpang ngan pedah ai kuring beda jeung batur. Pan ibu ge apal ustad mah udeng badag gamis nyangsar sorban ngagaplek turun tina mobil. Jelema narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang.
lempang ge well oh nu assalamualaikum. Aku naon atuh nana gerhana bet beda jeung batur keun bae beda da eta mah hanya sebatas perbedaan wujudna perbedaan jirimna geratannya hatena Islam kuring Islam bapak Islam ibu Islam geuning sarua Islam tong sok nempo bajuna tong sok nempo beungeutna tong sok nempo jirimna tong nempo jenisna tong nempo wujudna geratannya eusi hatena Islam sarua kadar eta tuh beda sautak saeutik bae we. Nah atuh bajuna nu pika kitu tah jawabanana Umar bin Khattab pernah nyarita nu dipake ulah leuwih alus batan nu dibikeun nu dipake ulah leuwih alus batan nu dibikeun. Nah Umar maka jeung nu dipake ulah leuwih alus baju keuna ku soek mun lapar keuna ku dahar mun tunuh keuna ku sare mun gering keuna ku cager dunya aya tungtungna sedengkeun nu dibikeun ka akhirat langgeng abadi salalawasna. Era make baju mahal teh era nama jeung era kongkorong panjang sing keblek ka era ai kongkorong mararaba ai kurban henteu geus gedong sigrong mobil mewah sawah lega beuki gedongna sigrong beuki mobilna mewah beuki sawahna lega kudu era palebah mana erana nanya diri urang beunghar nu beunghar kudu mere lain dibere tapi nah poe ayeuna loba nu beunghar hayang BLT well panu beunghar mah kudu sadar gawe beunghar kudu mere lain dibere ieu mah geus beunghar nyarekan RT rada gelo cing teh naon nyarekan RT ari emak batur menang BLT aing teu gedong boga, sawah boga, motor boga, mobil boga, masih ngarap-ngarap kana pamere berarti sangsara kene. Jabatan luhur, gaji gede, duit loba, tapi masih kene puak pauk kana hak rakyat leutik, berarti si eta sangsara kene. Bener? Cing jadi atuh jadi jelema beunghar. Nu kumaha jelema beunghar teh? Lain luhur ku tak gede dunyana, tapi jelema beunghar mah boga rezeki teh sungsar-sisar. Kumaha ceuk Nabi Musa? Ibadah nu panghadena lain salat. Ibadah nu panghadena lain tahajud, ibadah nu panghadena lain maca Quran, tapi ibadah nu panghadena nalika tatangga lapar anjeun boga bere sangkan si eta teu lapar. Sabab aya amalan, aya amalun solihun. Ibu salat. Heuh amal teh. Ibu zakat. Amal, ieu pengajiannya. Amal. Amal mah urusan urang jeung Gusti Allah. Sedengkeun Quran sagurat, Pak. Amalun solihun. Amal teh kudu jadi kasolehan. Ari salat amal mana solehna saenggeus salat. Da loba keneh jelema salat tuluy ngomongkeun batur anger. Salat tuluy ngaledek batur anger, salat tuluy ngarendahkeun batur anger, salat tuluy popolotot anger, salat tuluy pedit anger. Amal ka Allah jadi ngan leungit soleh antara urang jeung urang. Mata Quran mah hebat, amalun solihun. Ari amal teh kudu jadi kasoleh. Nu kumaha ari salat nu jadi kasolehan innamal bu'istu li utami makarimal akhlak. Mutiara tina segala ibadah adalah akhlak. Lahir we tilu rupa tina salat teh sod lam ta. Sod sidqul qauli jelema nu salat mah kudu alus ucapanana. Lam layinul qalbi jelema salat kudu leuleus hatena. Ta tarku ma'asi jelema salat kudu geus bisa ninggalkeun kamaksiatanana. Kuring nanya, ibu aing ngomongkeun batur dosa? Aduh apaleun. Ari boga harta pedit dosa. Aduh mukakeun ai batur dosa. Popodengkreng popolotot kasalaki dosa. Ibu salat. Nah atuh ngomongkeun batur teu eureun. Ternyata nu ngaran salat can beunang tugasna sabab salat teh tanha anil fahsya iwal munkar. Salat teh kudu bisa nyegah perbuatan keji jeung mungkar. Hartos. Kaasup ibu hirup di alam dunia boga kahayang, hayang naon ari ibu? Pan sok doa ka Gusti Allah, Robbana empat tungting dembah, 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 bah bomba bah 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 bah.
nabe hadroh ku bibir sorangan ieu sinena. Papan di Indonesia mah mun ngapalkeun teh sok bari nyanyi wae sholawat geuning dinyanyikeun aya sholawat versi dangdut sholatul hoho salamul hoho aya oge sholawat versi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala aya oge sholawat versi hohoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib silahkan berbeda baik tapi tetap nu dibaca mah sama sholawat kana sholawat pek we di Indonesia da urang mah lain di Arab datang di Indonesia mah ngapalkeun teh sok dinyanyi-nyanyi contoh leutik ngapalkeun sifat wajib Allah 20 raeng geuning budak diniah teh baheula nilai kekuring keur leutik wujud ki dembah pak tumting dembah embong pak tumting dembah embong pak tumting dembah embong pak tumting dembah embah bopak bobah embah bobah embah dembah embong pak tumting 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 dembah embah bopak bobah embah bobah embah baba diajak gelo teh daek we kunaon aya di Indonesia Pak ngapalkeun teh bet bari nyanyi bisi ibu teu percaya metodologi orang NU Nahdlatul Ulama da bari nyanyi sabab orang NU mah cerdas nah apal budaya rakyat eta di masjid ku nyanyi aki-aki setengah genep niupan mik beletuk pan nyanyi eli yang obat eta nyanyi muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ayat setengah genep maghrib keun we nyata mang matara tara pupujian anu tara cicing dina tarana nu osok pek tuluykeun ngarah teu pasea nu tara saban geureuh kanu osok nanaonan euy kikituan gandeng kumaha cek itu moal dewek we jadi burger teh umat Islam teh matak naon anu tara pek cicing anu osok pek tuluykeun silih hargaan kartos ada di Indonesia mah moal bisa jeung urang Arab di Arab mah takbiran ge alus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Arab blues kapacet budak ngora leungit abah nu aya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah ngapeureun euy napas ponok eta panjang keneh pan jadi angka panyambung eta ha ilallah make jeung aya eta kan bae matak hadirna di dieu pasantren hadirna di dieu sakola diniyah teu mimiti TK jeung segala rupa keur naon eta keur ngagenerasikeun sabab kolot bakal teu aya bener Bu teu menang cenah dinyanyi-nyanyi menang pek we da ngapalkeun ngan ulah saban-saban dinyanyikeun resep dangdut resep pek pandangdut mah make cengkok seandainya aku tak eta cengkok teh gitu dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu kahayangna pek ngan ulah adan didangdutkeun cilaka atuh pedah urang resep dangdut nada adan jiga dangdut hayala sholat wah Pak adan gitu mah dicekek ku sarareat da isukna teh masjid teh langsung digemok atuh
Urang pacet, urang Sunda mun mapatahan panganten kok sok ku sawer. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Urang Sunda menang pek ngan kade bapangimaman nada tong make eta. Mangkaning di tukang 60 jelema atau jamaah. Ari imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Da kumaha amina coba. Insyaallah sapoe ge bangkrut masjid teh duaan di jalan eta ge sakit anak jeung minantu. Pek bae Pak. Ngan ulah saban-saban disarua. Pek teu nanaon. Anyata mang mah hayang jiga urang Arab moal bisa. Di Arab taraweh nepi ka jam 3 subuh jelema dae. Nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba, Al-Anfal, At-Taubah 30 juz sapenting tamat di mana? Di Arab. Coba dipacet di dieu. Taraweh nu 3 subuh. Wah, RT nu pangalanna balik teh. Matak di urang mah hampura kudu bijaksana. Lamun memang di tukang aya budak, di tukang aya aki-aki, awiyos al-ikhlas. Teu nanaon. Juj ama we. Alif lam mim kumaha ceuk RW? Wah, cilaka. Jadi sing bijaksana. Bijaksanana kunaon? Heuh, ku ilmu. Matak tong jauh-jauh teuing neangan ilmu na awak ibu gara sok. Ieu ngaranna rambut, ieu ngaranna halis, ieu ngaranna kumis, ieu ngaranna janggot, ieu bulu dada, turun ke handap bulu bitis. Cicing tong usulan cicing. Cicing loba bodak tong make usulan teu pararugu. Rambut, halis, kumis, janggot, bulu dada. Di mana kumis? Di lalaki. Di mana janggot? Di lalaki. Matak lalaki mah ngewa lamun lalaki sok buat baeud. Bandungan ibu kumis panjang janggot panjang baeud da jiga lele useupeun. Apaan ibu mah eueuh kumis eueuh janggot. Jadi lamun ibu baeud lucu jiga jeruk deuk bitu. Matak saban lalaki kudu sadar kana gawe kana tugas. Urang lalaki tong buat baeud lalaki mah ngewa. Lamun di dieu aya lalaki nu suka baeudan pamajikan dirok isuk di mah ka itu. Lalaki mah teu meunang talamun ieu kaum ieu ta kaum hawa kaum ibu-ibu buat baeud teteh demo protes ka salaki mun pamajikan baeud lain salah pamajikan boha aya kakurangan di urang salaku pamimpin. Ceramah kieu teh patojaiyah jeung hate dah hoream sebenarnya mah tuh asa mang menangkeun si ieu aing mah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, salaki adalah pemimpin. Ngaran pemimpin mah kudu leuleus jejer liat tali sabab jeung hareupan kaum awewe anu paling aneh sadunya. Kaum ibu-ibu teh manusia paling aneh. Bapak usaha menang 5 juta, bikeun ka pamajikan, mah geus isa teh tah 5 juta. Isuk-isuk ceuk bapak, mah cing menta 20 keur bensin, tah gantian. Deuk teu aneh kumaha duit salaki mentah salaki make jeung gantian ari ibu cager. Makhluk paling aneh Pak. Matak nu ngaran lalaki beda adat beda watak. Lalaki mah hampura kudu loba ngelehan. Sabab nyengareupan kaum ibu-ibu hampura ngaran lalaki, nyengareupan kaum ibu-ibu di kasaran beuki kasar. Di lembutan hampura nyogadok. Budak balik sekolah langsung adulang layangan kumaha ceuk ibu buka heula saragam sapatulaan dasar budak saha nya teh der ngadu lang layangan hohoak eta ka anak kumaha ceuk bapak tong kitu. Eta salaki lemah lembut nyebutkeun tong kitu kumaha ceuk ibu kuat jiga nu rek ngakan baju. Matak butuhna pasantren, butuhna ilmu, butuhna Quran, butuhna agama ngarah manusia sadar diri karena tugasna masih. Jadi nyaho tugas urang teh nyaho gawe.
cicing dina agama Islam apal gawe dina Islam, cicing dina agama nyaho gawe dina agama, apal kana Quran apal pagawean Quran, nyaho salat apal gawe sanggeus salat. Matak jelema anu salat tuluy tapi ngocobrot wae ngomongkeun batur, si eta karek apal salatna can apal pagawean sanggeusna. Aduh, tak ye pengajian minang ngomongkeun batur mah angar we teh. Aral aing da greget atuh. Celetrok. Sadia. Nya. Ayeuna cek ibu tadi boga cita-cita hayang salamet dunya gak babari, hayang salamet dunya jeung hayang salamet babari. Hayang salamet dunya akhirat. Akhiratan nomor 2, dunya nomor 1. Hayang salamet dunya akhirat. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi lamun ibu hayang hade di akhirat melak atuh ayeuna kahadean, mun hayang goreng di akhirat pelak kagorengan di dieu. Jadi akhirat teh kumaha cek dunya, mun melak cabe jadina cabe, mun melak bonteng jadina bonteng, mun melak hade jadina hade, mun melak goreng jadina. Lamun ibu hayang salamet di akhirat panon tong lalajok kagorengan batur ceuli tong dipake ngadeng gosip bibir tong ngocobrot nyaritakeun kasalahan dengekeun pan teh kalakuan kitu teh kalakuan ibu-ibu teh. Panon tong loba teuing lalajok kagorengan batur ceuli tong resep teuing kana gosip bibir tong loba ngocobrot kana kasalahan batur suku tong kalengah kana salah hate sing nyacas bodas salamet dunyana salamet akhirat. Ieu mah salamet akhirat hayang euteun hei polotot papedeng kering kana gosip dungdak dengdek eta ustad nana cek nu urang teh heueuh can kawin bejana sok ka mana karep wae teh. Sadeal atuh da. Tong resep teuing kana kagorengan batur teh tong resep teuing. Sabab jelema nu boga ilmu mah bisa peureum keur batur beuntak keur diri. Peureum kana kagorengan batur tapi beuntak kana kagorengan diri. Sabab batur adalah batur, urang adalah urang. Samemeh ngomean kalakuan batur, omean heula kalakuan diri. Weh. Kitu atuh. Sadeal ah. Ayeuna ibu boga budak, hayang naon ibu boga budak? Sok, pan ibu teh ngalahirkeun, boroso teh budak, tak ika budak hayang naon? Hayang soleh, geus acan ibuna. Entong ngarep-ngarep teuing budak soleh atuh da sidik budak mah paneuleuh indungna. Lamun bener ibu hayang boga budak nu soleh artina butuh jawaban. Naon jawabanana aya proses. Ibu hayang beunghar prosesna daek usaha. Ibu hayang pinter prosesna leukeun diajar. Ibu hayang salamet prosesna nyalametkeun diri ti ayeuna. Itu teh proses. Ibu hayang boga budak anu soleh prosesna sing soleh heula hate indung jeung bapana. Bener? Bari ngaran budak teh aduh dikandung kudu ngaran indung 8 bulan lilana. Sebulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrak. Ripuh ibu ngandung teh ripuh, palebah mana ripuna nang kuban sok sieun bitu, nya ngigir sok sieun bahe, nang karaksi dikan eungan. Borosot budak ka alam dunya, buyang getih raga hampir papisah jeung nyawa, maot pingaraneunana. Leos ka rumah sakit, bari teu boga duit nyieun BPJS. Darah tinggi rabeng nepi ka luhur 120/80 untung atuh teu pecah hulu oge. Budak hese keluar, dokter nyokot gunting, digunting krek. Tinggal ku bapak-bapak nyebutkeun meragakeun krek, ibu-ibu kuat muringis. Nah, ari nempo bapak-bapak kieu we. Jiga nu teu ngarasakeun digunting eta. Geus digunting, budak dikaluarkeun, bali dikaluarkeun. Nyeri na luar biasa. Budak geus kaluar, bali geus kaluar, dokter nyokot jarum asupkeun kana bola nu ngahiji jeung kulit, dikaput ibu. Ternyata indung boga lalakon 2. Kunaon digunting? Melaan anak ngarah babari kaluar. Kunaon dikaput? Melaan bebengok salaki. Mataku Allah diangkat derajat kaum ibu-ibu. Ummaha indung kakara abuka 3 ngalawan hiji mata keukeuh kumisna badag jangkung gede hohoak sesentak disegag maku pamajikan purungkut asa ke rasakeun ditato
ongko, anting ongko, datang ke imah nah telat. Sebab darajat inung teh adalah awewe, darajat awewe tilu inung awewe kakara abuka kakara bapak kakara lalaki matak nungaran lalaki geus anyar rumah tangga kadang-kadang peot ngabatin teh. Ibu-ibu kadang-kadang ngowog dawog galalade kunaon si eta mun aya kategenah teh mudah teh. Hayang boga budak soleh teh boga proses, termasuk ibu nyakolakeun di pesantren ieu, nyakolakeun di diniyah ieu. Ieu teh proses nu butuh dijawab. Aya guruna, aya siswana, aya bangunanana, aya tah kolot boga kewajiban, sodakohna, naha guruna teh lain tong ngeret keceu. Ngadidik budak ibu teh rieur, ngadidik budak ibu teh jangar, komo barudak ayeuna hararese di lelempengna teh heubu. Mata ka guru teh kudunya ibu teh tanya bisi teu bogaan rokok. Lain makeun bae da guru nama deukeut jeung Allah. Budak nu ngajina, guru nu ngajarna, ibu nu ngaluarkeun sodakohna. Saimbang Pak. Eta teh proses hayang boga budak soleh artina kudu dijawab. Bener. Jawaban nu kadua lain sabatas nyakolakeun, lain sebatas ngadidik dina agama, tapi contohan. Jang gerana tepan, bari ibu teh geus make mukena teh. Jang geura salat, manehna nongeng di kamar. Jeung ngadidik budak mah teu bisa ku jalan kasar. Jeung tong disingsinan ku juri budak teh. Bieu mah budak mah ceak wae tengah peuting, salaki dijejak asup kana risbang ka itu. Atuh salaki teh geblus kana risbang, kakaut dihanap. Kaut. Kumaha ceuk pamajikanana tah nyai ulah ogo wae aya jurig keur kakaut. Pan salaki kasigeng disebut jurig nolol tina hanapeun risbang, ceuk budak ieu mah jurig teh. Tungguan genep tahun 8 tahun 7 tahun budak mung ka warung-warung acan, borangan sieun ku tuh. Tong disingsieunan teu inget. Kadang-kadang ngadidik budak teh kadang-kadang nitah pedit. Ari boga dahareun teh tong diameng kaluar bisi maneh can seubeuh batur hayang. Kuduna mah umat Islam lain kitu, mami gaduh tuangan, bisi batur teu gaduh semplekeun sok bagi-bagi ku maneh. Dididik bager. Ieu mah boga dahareun teh lain diameng kaluar bisi maneh can seubeuh batur hayangeun, kan tah peditnya. Tong dididik karena bab pedit-pedit. Tugas poin kahiji hayang boga budak soleh mimitian bere ngaran anu hade. Nana gerhana. Kunaon kuring dibere ngaran Nana gerhana sabab kuring lahir ke waktu gerhana. Matak sakieu mah lumayan. Sabab abdi mah hadirna gerhana bulan poe Kemis jam 12:05 asup kana poe Jumaah. Matak sifat abdi mah cai. Kudu neangan jodoh wada rebo. Tong acung nini teu hayang. Nyebutkeun rebo nini emak teu sudi teu sudi. Kajendeuk neangan salasan nu goreng adat teh urang. Kuring adalah Jumaah kudu neangan jodoh cenah rebo. Sabab Jumaah cai rebo daun dipelakeun kana taneuh babari jadi ceuk teu kumaha lamun kahalodoan garing kabeh. Lamun jodoh diukur ku eta hampura nu paling paur Salasa jeung Salasa dihijikeun pasea ngaduruk masjid. Jumaah jeung Jumaah palebah teu boga beas jebleh duanana lain usama atuh ngadon modarna padaringan. Padahal kun payakun dina jero 4 bulan 120 poe jodoh pati bagja cilaka kun payakun ceuk Allah teh geus ditangtukeun mata urang mah hanya sebatas narimakeun kana takdirna. Keputusan Allah mah terbaik atuh ibu demi Allah. Ibu pan baheula nya hayang boga salaki kasep jeung beunghar leuy. Pan ai jadi mah jeung nu petot leuy.
tarima we petot-petot ke jelema pan kahayang urang menu kasep bari beunghar ibu sadar teu dibere kasep beunghar ibu moal sanggup hiji galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan nah kasep beunghar sieun dipaling batur coba nu petot deuk balikeun teu kaje aya salaki ibu hariwang ka ibu teu mana ieu teu disusul-susul acan coba jeung nu kasep bari beunghar hariwang gede jadi keputusan Allah mah baik, mata urang mah tinggal narima. Halis geus dibere kieu keun antep da teu ngagedean teu halis teh. Ieu mah teu narimakeun kerok geuning sepuh gentos ku patlot. Atuh balik teh teh pasea jeung salakina leungit hiji. Bulu panon ponok pan ngeunah bulu panon ponok mah tuh kucak kiceur teh hampang. Kaum ibu-ibu tuh narima meuli 400.000 eluk-eluk ka luhur dan nempo urang teh ku jeung nu berat kiceup balik ti dieu marawa motor gelebug angin badag nilep bulu panon duanana dikusruk kana solokan kakara ya Allah lain aloh dudut bulu panon jalma nu hade adalah jalma nu narima kana takdirna keputusan Allah itu terbaik. Neng bobogohan 2 tahun ternyata teu kawin ngadon si itu dipaok batur tong jebleh ieu mah peuting nyaring beurang marujengjak kana dahar jadi suda mental goreng bobogohan mental goreng mental tahu teh bobogohan ternyata tulus tenang sabab Allah deuk mere nu leuwih alus tibatan si eta bisa jadi pan kabogohan neng nu leungit peuting igi itu sinyal nu datang nana gerhana. Well. Jadi manusia mah tinggal narima. Jelema bisa narimakeun kana takdir kunaon? Ku ilmu anu membadai. Deuk init ka Pangandaran mayar 1 juta, aya deuk init jetot di Tajong, irung nyengsol leos ka rumah sakit. Secara teu sadar ibu dirobah takdir ku Allah. Ibu geus mayar 1 juta geus deuk ka mana ka Pangandaran tapi deuk ini ti Soledad Nagolodok cekok atuh irung nyengsol cer getih kuntu beak 2 init ka rumah sakit kumaha ceuk ibuna ambulan teung teuingeun Allah teu ngarti-ngarti lain Allah nu teu ngarti ngan ibu teu apal kana perkara nu bakal katincak leos ka rumah sakit mayar 2 juta pan jadi rugi jadi 3 juta lalajo we TV ternyata dina TV aya berita bus dari Pacet dikusruk kana solokan maot kabehanana itulah takdir Allah Pak kadang-kadang supaya ibu teu maot ku Allah dijahit dicenah labuhkeun we jadi geus manusia mah deuk pait deuk peuheur deuk lada deuk haseum tinggal leg-leg da Allah anu bogana hartos nah gerhana ditakdirkeun jadi penceramah padahal mah da eueuh merek merek penceramah demi Allah Pak kopiah henteu udang henteu kamis henteu tasbih henteu tapi kun payakun cek Allah anjeun kudu jadi penceramah nepi ka Pacet tah cobaan RW gerasok RW udang sing badag kamis sing angsar tasbih cek lah da moal aya nu ngulem atuh Pak nu aya ge cek wargana aduh Pak RW anyar tobat takdir mata geus manusia mah tong loba lalajo takdir batur ibu hayang boga budak nu soleh bere contoh ku inung bapa sabab anak sebagai saksina nu kumaha atuh budak soleh teh birrul walidai nu alus ka indung bapa tah budak ayeuna apal jasa indung jasa bapa teh kusaha diterangkeun ku guru ngajina kade kudu hormat ka ibu rama kade kudu hormat ka nu janten guru waqiruman tata'alamahu minhu mulyakeun jalma nu geus mere ilmu tapelkeun ka budak teh sahingga ka indung bapana hormat ka guruna ajri cekli budak soleh teh eta tah ka indung bapana hormat ka guruna ajri eta mun dititah ku kolot teh garcep nyai ngumah wadah siap ngepel siap haben we siap dipigawe henteu sia teh teuing budak saha teh kitu patut teh da sagala siap teh sabab keur budak mah ibu tah ieu barudak paud budak TK da barudak kieu mah SD ieu teh SD lah leutik keneh SD nu pengker SMA nya
SMA geus beger ka guru eta mah tuh. Ieu teh barudak teh ya. Latihna teh ti keur leutik. Cenah hormat ka indungna, cenah hormat ka bapana, cenah hormat ka guruna. Sabab ciri budak nu soleh teh birrul walidain wa kiruman tata'allamu minhu. Bisa ngahargaan ka indung bapa, bisa ajrih anu jadi guru. Lain ku hebat elmuna, lain ranking hijina, lain pinter di sakolana, tapi nah atuh barokah hirupna, bisa jadi jimatna mah alus ka indung, alus ka bapa, alus ka guru. Matak budak nu soleh teh nu alus ka indung, indung nu ngandung, bapa nu ngayuga, geura sok pikir ku ibu. Indung hiji budak 7, nu 7 kapiara ku indung nu hiji. Budak 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji, da can aya cerita. Loba kahalangan nya ka kolot teh, kahalangan ku anak, kahalangan ku pamajikan. Matak mumpang-mumpeng keur lelengohan, deuk nyaah teh ayeuna mumpang-mumpeng kolot keur aya. Tanya ka hayangna, naon karesepna? Anak nyarenkeun harta kanu jadi kolot, maka Allah nyarenkeun harta kanu jadi anak. Anak nyugemakeun ka kolot, maka Allah nyugemakeun anak. Sawargana urang ternyata gumantung alusna urang kanu jadi kolot urang. Bener Ibu? Sok da ajab oge siksaan di alam dunia ge di kontanan nu goreng patut ka kolot. Ibu baheula keur leutik nyai emak teh nyeri sirah cing pang mencetankeun osok ngagugu. Tah kitu ngararaku. Cek bapa teh nyeri cangkeng cing pang mencetankeun aya ngagugu. Tah ayeuna indung bapa urang geus maot, ibu geus kolot boga budak, nyai pang mencetankeun sirah, majangar budak ibu ngagugu teu. Ah lebok. Siksaan di dunia ge di kontanan. Bener. Matak sakolakeun budak teh cenah ngaji budak teh ka saha ngajina ka guruna, sakolakeun budak teh ka mana ka diniyahna ka sanawiyahna ka aliyahna ka pesantrenna sehingga sampurna ka indung bapana alus ka guruna ajri tinggal nungguan aya naon rencana Allah nu bakal dibikeun ka eta budak sukses dunyana sukses akhiratna lantaran aya nu ngadoakeun dua rupa kahiji indung bapana kadua guruna. Ibu bala keur leutik minta duit ka kolot, kolot teu mere, kunaon kolot teu mere, ku teu boga. Ayeuna ibu geus kolot boga duit anterkeun sok duit ibu ka kolot, ibu ceurik, kunaon ceurik? Kolotna geus eueuh, rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum. Kajian ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit, ukur tutumul anu ngajentul di luhur kubur, matak budak nu soleh mah nyieun kahadean keur aya, geus eueuh nuluykeun kahadean kolot nu geus eueuh. Tah eta budak nu alus, budak nu goreng mah kan lain kitu, geus eueuh ngariung parebut warisan. Sadia. Tak iya anu ngadirikeun ieu teh tahun 1960 bah. 1960. Ayeuna 2020 genep aya keneh. Berarti naon? Kahadean karuhun-karuhun nu aya di dieu dituluykeun ku anak incuna, maka ieu teh anak incu teh dilaporkeun ku Allah taala, tong keung tong hariwang hei pulan tuh anak incu maneh keur ngadidik ngajar ngaji ka tatanggana. Tuh anak incu anjeun keur ngadirikeun bangunanana. Jadi ngocor pahalana teh tuluy Pak. Dilaporkeun ku malaikat teh teu kabayang atuh da. Indung bapa geus maot tuluy laporan malaikat, "Hei pulan, tuh di dunia anak anjeun keur pasea." "Hei pulan, tuh tempo di alam dunia anak anjeun aduh keur judi online." "Hei pulan, tuh nu di dunia anak anjeun keur raweuy loba hutang ka Bang Emo." Boro-boro akhirat Pak, dunya lamun urang narima laporan ti tetangga atawa ti RT, "Woi budak maneh ditembak polisi naha karena narkoba." Gebeg indungna, gebeg bapana. Dunya teh akhirat leuwih Pak. Ternyata budak di alam dunya teh soleh sarua jeung nyiksa kolot nu aya di alam akhirat. Matak lamun kolot urang hayang alus, kolot urang hayang hebat, kolot urang hayang di tempat nu hade, kolot urang hayang menang panghampura, tuluykeun jejak lampah kahadeanana tong pernah dipotong-potong. Matak ieu 1960 ayeuna 2026 masih kene ngadeg, masih kene aya dituluykeun hancagarapan ku anak incu. Tah ieu bukti anak incu saroleh teh inget kana karuhun-karuhun urang. Mata kewajiban teh tilu teh. Hiji doakeun, dua tuluykeun, tilu atasna makeun keur talar. Hiji doakeun, dua tuluykeun, tilu atasna makeun.
Jadi mun indung urang bapak urang geus maot hiji doa. Kadua tuluikeun jejak lampah kahadeanana. Oh ieu teh madrasah teh butuh guru, ti mana donatuna ti akang, ti mana mayarna ti akang. Tah eta teh artina nuluikeun jejak lampah kolot-kolot urang. Katilu atas namakeun boga tanah hibahkeun atas nama indung jeung bapak urang nu tos teu aya ngocor ngagolontor ka alam akhirat tuluy-tuluyan naon sababna anak nu ngajaga kana amal kolot urang tong dibatalkeun amal indung bapak urang nu geus ngandun ke anguran mah tuluykeun doakeun tuluykeun atas nama geus lah capek lanjut teh yo atuh maneh nu ceramahna nah naik teh urang teh jam 10:30 ayeuna 10:30 jam 10 tong hohoak atuh anak batur itu teh heupoho atuh meuni naik teh 10:30 ayeuna geus jam 12 kurang saparapat sajam saparapat menit hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi jam 3 palih dinya hayang nepi ka jam 2 ya oh tenang ku abdi geus kasekuan ibu hayang nepi ka 3 ieu hayang ka jam 2 inu ieu hayang nepi ka jam 4 tah abdi mah jelemana tara nyarek niat batur sok hayang nepi ka jam 3 nagok nepi ka jam 3 nu hayang nepi ka jam 2 nagok nepi ka 2 tak urang mah ibu nu sajen urang marantog keun antep nu tiluan mah cenah hayang nepi ka jam 3 hayang nepi tong dicarek niat alus yo urang baralik tak urang lalajuan nu tiluan kieu pantes sing manfaat dunya akhirat sing mararaju dina hirup ulah ragrag ekonomi nu bacupit rumah tangga sing sakinah mawadah warahmah nu gaduh sametan muga-muga Allah maparin rizki pikeun mayarna anu odor sing disehatkeun nu bodoh sing dipinterkeun nu kedul sing didaekeun nu salah sing disolehkeun sim kuring atas nami Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar siampurana billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten sami-sami sing sarehatnya amin.